Assalamualaikum dulur salam buru baraya salam dunya. Tepang deui sareng Tata dan Nebi Harja anu baris ngadugikeun dongeng Sunda. Judulna Eulis Titi bagian ke-17 karya S. Sukandar. Mangga baraya wilujeng ngabandungan. Lamun seg aya nuleukeun nengetan kana kaayaan Eulis Titi harita, saeutik bae mah kudu nimbulkeun rupa-rupa tanda tanya teu leupas tina rasa kakaget jeung kaheran. Geura sanajan rurupaan anak kucel kotor, bau kusut banget kiruh papakeanana lodro busik geus teu matut, ari lempang rarampeolan teu beda ti nu keur katerapa nyakit lumpuh. Tapi ari kabersihan kulitna mah tacan suda-suda teuing. Atuh gurat-gurat mamanisna masih keneh natrat. Napal dina rautan beungeutna, kabayana atawa sampingna nu harita keur dipake tacan rangsak ruwak rawek, ukur dekil pinuh kudaki jeung kekebul. Moal aya nu nyangka tukang jajaluk mah paling-paling meureun disangka awewe gelo, anyar kaleleban ku harta banda atawa kaedanan ku lalaki. Tapi puguh oge jalma-jalma anu harita pasuliwer pagaliwota teh kabeh oge memangna keur pada jojoh dina urusan dirina masing-masing. Lu gua urusan batur teu yeuh teuing jadi pikiran. Mikiran diri pribadi oge yang hareupan hirup ka hareupeun geus matak bingung. Barang srog Eulis Titi nincak deui peron stasiun. Maksud tadi mah manehna rek terus nyamperkeun bupet Cikopi mangsatna. Sugan bae kapareng mere dahareun pikeun ngaganjel beuteungna nu geus kukurubukan ti isuk mula. Tapi ngadadak ret mireunggeuh tukang sangu anu biasa matuh nagog di dinya keur ngukudan daganganana beberes arek balik. Manehna koloyong nyampeurkeun, geek diuk dina bangku paranti nu ngadonda lahar. Parantos seep nyai, tu geuning wadahna ge karosong. Pokna tukang sangu nu taya lian ti biruki, neuteub sakedeung nelek-nelek nu anyar datang. Rupana pantes tapi kuleuheu kotor, papakeanana bujil dekil. Eulis Titi teu nyarita naon, da memang maksudna oge lain rek barang beuli. Ngan rek ngadon diuk sarta mun aya mah rek minta cai tambahan naang. Atuh leuwihna sugan we aya rasa haat rek ngajual kabayana nu hiji deui bawa ti lembur tea. Duitna keur meuli dahareun. Bakal kumaha bawa pikabungaheunana katarima lahir batin. Tapi geus dipiheulaan manten cenah geus beak, manehna ngan ukur ngajulai bari panon beueus carindakdak. Rek ka mana nyai, geuning eta kawas nu bingung. Biruki nanya tetep can lesot. Kaget dumeh kabireunggeuh ieu awewe bujil teh bet ceurik. Abdi teh bade milaripun dulur, Bu. Mung teu kapendak, parantos 3 dinten ku abdi di pelarian. Ongko abdi teh nembe nyaba ka dieu. Walon Eulis Titi nyaritana semung ngageuri sok sanajan ngabohong sawareh. Tapi kudu kumaha nyapi jawabeun lamun teu kitu ekolna. Nah di mana cenah saderek teh matuhna? Biruki penasaran. Kapungkur Madina Seratna cenah caket stasiun. Mung duka di mana-manana. Geuningan seseh milarian jami di kota ageung mah. Eueuh atuh milari jami di kota Jakarta mah kedah puguh alamatna nyai. Kawantu sanes kota alit-alit. Geuning jami nage pakaliwota. Biruki mang bingungkeun sedang panon tetep neuteub ka Eulis Titi bangun karunyaeun. Sumuhun Bu, abdi teh lepat teu ngabantun alamatna. Ari ayeuna bade teras ka mana nyai teh? Biruki jadi terus nanya. Duka tuh Bu, abdi teh bingung. Namung upami kawidian mah ku ibu, bade ngiring ngarebe di warung. Cipanon Eulis Titi geus mimiti maseuhan pipina. Alah dedeuh teuing nyai. Entong nyai entong sare di dieu. Bisi hek engke disangka gelandangan atawa awewe banghor. Mangkaning jelema di dieu mah teu kaop nemponong ngora-ngora sok. Biruki teu kebat nyaritana. Duh, kumaha atuh Bu? Kedah ka mana abdi milari pamondokan? Margi abdi teh sasajalmi talambak talombo. Telacan terang keayaan kota Jakarta. Eulis Titi bener-bener ngerasa bingung lain di kieuna.
Nasaha jenenganana tuang saderek teh Nyai? Kang Ajat Bu, eta teh pun lanceuk. Eulis Titi ngabohong deui bae. Ongkos sanyata namah memang enya keur neangan Sudrajat bebenena. Mati mana kitu Nyai teh kawitna? Biruki jadi talete naker. Rek balik teh teu kaurjig, ngarasa berat ku kaayanana ieu awewe jadi nimbulkeun kapanasaran hayang nyaho. Di Bandung abdi teh Bu, di Soreang. Di Soreang? Di mana kitu Nyai teh di Soreangna? Wah, kitu jeung Han, jeung Mang Darma. Biruki jadi penasaran. Di Cigembreng Bu, leresna pisan mah. Dupi eta pahan Mang Darma teh di mana di Soreangna Bu? Eulis Titi malik nanya. Nyaritana rada sewot. Di Cigembreng? Kekelana Nyai. Kumaha wawuh sareng juragan sastra nu beunghar di Cigembreng? Biruki beki katari ku keterangan Eulis Titi. Dumeh nyebut-nyebut di Cigembreng. Pananya namah luput teu dijawab. Kalah manehna nanya deui, nyanyakeun juragan sastra. Kantenan bae Bu. Malih upami dipercanten mah. Abdi teh. Eulis Titi teu kebat nyaritana kaburu teu kawawa ku piceurikeun. Segruk bae manehna ceurik bari nungkupan beungeutna ku dua dampa leungeunna. Ai, nah geuning Nyai bet ceurik. Biruki ngised diukna ngadeukeutan Eulis Titi. Kaget, panasaran, campuh ngahiji mireungeuh pamolahna ieu awewe jadi ngagukuk. Upami dipercanten mah eta teh pun bapa. Ceuk Eulis Titi nyaritana pegat-pegat. Kumaha Nyai? Ku kupingan teh tuang rama. Nasaha teh kitu ieu teh? Biruki beuki katarik tapi hatena asa-asa keneh. Masya Allah, kutan ieu teh putrana juragan sastra. Tapi nah asana juragan sastra mah teu kagungan putra pamengket. Biruki nyaritana mani kerung-kerung bae bangun nu keur nginget-nginget. Pun lanceuk teh, lanceuk sabraina Bu. Putra pun uwa. Eulis Titi gugup, ngarasa heran oge ieu awewe teu bet siga nyahoeun kana kaayaan di imahna. Dupi Nyai saha jenengan teh? Biruki nanya narada ngageter ayeuna mah. Dupi ngaran mah disarebat Eulis Titi Bu, abdi teh. La ilaha illallah. Baruk ieu teh Eulis Titi. Dedeuh teuing Eulis. Apan ieu teh si bibi? Biruki nu kapungkur ngasuh Eulis waktos alit keneh. Masya Allah. Biruki bari ngagabrug ka Eulis Titi, dirontok digugulung bari dicengcerikan. Sanaos rada bau pangintenda teu ibak. Tungtungna duanana paungku-ungku pating salegruk careurik. Biruki mah memangna bener-bener ngahelas kagagas mireungeuh asuhanana baheula nepi ka kitu buktina. Ari Eulis Titi mah puguh teu tadi oge geus nyegruk ngagukuk. Dirangkulan ku Biruki teh cicing bae sanajan bari kaget. Puguh manehanana mah teu mantra-mantra kana ngarti. Sanggeus hatena pada leler, paralak bae Biruki ngadongengkeun lalakonna ti jaman keur ngora. Kungsi jadi pangasuh Eulis Titi di juragan sastra. Harita teh Eulis Titi kakaraninjak umur 2 tahun. Harita oge Biruki tengeteun deui kana rupana Eulis Titi. Kawantu sasat dikilitik ti leuletik, barang geus kira-kira 5 tahun umur Eulis Titi. Biruki teh pruk kawin ka Mang Darma urang Cigembreng keneh, sarta terus kaluar ti juragan sastra nuturkeun salakina ngadon gombara ka Jakarta tug nepi ka ayeuna. Ngan hanjakalna Mang Darma teh ayeuna geus maot kira-kira 2 tahun ka tukang. Atuh tambah kesel Biruki terus dagang sangu koneng mimitina mah anu akhirna lantaran kacida gemi na kana rezeki nepi ka bisa ngawarung sangu di peron stasiun Beos. Anu matak harita oge ngakuna ke Eulis Titi teh teu asa jengjika, puguh sasat ka anak sorangan, anu geus kacoo ti leuletik keneh, ongkoh geus kitu bae, kersaning Pangeran Maha Kawasa, Eulis Titi ngahing pitulung, dumadakan dipanggihkeun jeung Biruki urut pangasuhna. Teu dicatur kumaha-kumahana harita, sanggeus Biruki beberes, terus bae Eulis Titi dibawa balik ka imahna. Tarumpak beca ka kampung Taman Sari. Kabeneranana teh bangsat mah oge nyaeta tukang cikopi tea.
Apa didinya matuhna kawasna bae urang priangan nujolna ti daerah Bandung, kalau lobaan namah didarinya caricingna teh. Nyerelekna waktu karasa kacida gancangna teu kanyahoan. Eulis titi ayana di Biruki geus nincak 6 bulan. Malah saterusna mah jadi tukang ngaladangan di warungna. Atuh pugu bae warung Biruki beuki ngabeukahan lantaran ayeuna mah jadi kacida payuna kudu barang beuli. Ku kitu teh mah atuh da sasat aya pamikat. Nu ngaradon dahar teh nepi ka ngantai boh nu sapopoe boh pagawe atawa para padagang. Mun parang ngaliwat ka hareupeun warung Biruki pasti nelek-nelek nu ngaladanganana. Teu aneh lamun ayeuna loba barudak ngora anu ngaranjing cai ngaheroan eulis titi. Boh di tempat daganganana, boh di lemburna Biruki di Taman Sari. Tapi eulis titi sanajan ayeuna manehna boga rasa yen dirina jadi inceran saban lalaki jadi sasaran bulan-bulan para jajaka, malah teu kurang-kurang nu parantes harade rupa. Manehna teu gedag kaanginan henteu ungkut kalinduan. Hatena kukuh pengkuh tigin kana jangjina nu geus dipatri, tetep manteng ka bebeureuh maneh sanajan ayeuna tacan kanyahoan di mana ayana. Manehna moal boga salaki lamun lain ka sudrajat. Hana cenah ayeuna can parang panggih. Sugan jeung sugan kabeneran pangeran marengkeun iraha bae teu matak jadi pegat harapan. Tapi sanajan kitu eulis titi pinter bisa nyamunikeun hate nu sabenerna dina nyang hareupan barudak ngora nu larbek ngaranjing cai teh. Estu teu bisa nembongkeun bubuden pikareheun, tapi salilana bear marah mai umakuna someah dareh deh. Matak betah anu nyemah lain pangolowan. Ngan kubawaning manehna pinuh ku karumasaan, rumasa aya di pangumbaraan, hirup saset ngamangan deh ngandalkeun kanyaah deungeun. Kitu kaayanan eulis titi ayeuna dina ngajalanan hirupna anu teu disangka-sangka teh ati tadina. Kaayaan dirina geus kacida robahna lamun dibandingkeun jeung basa anyaran datang ka Jakarta. Cek saha bae aya nu nyangka pakaianna kuleuheu dekieun nu leumpangna oge geus rarampeolan lantaran kalempohan. Lamun seug nyeung ayeuna nu moronyoy tembong rupa asalna, awakna lingsig gamuleng matak uleng katura lengan lalaki anu keur koleng. Keur mah umurna kakaranin cak sawawa keur meujeuhna beres bulu mayang. Turug-turug begawanda hade rupa miyuni santun nya geulisnya meuni beuneur ngareusi ka birit-biritna. Munasabah mun ayeuna ka imahna Biruki, jadi ngadak-ngadak loba nyiruan nu hayang nyesep. Dadaku geus heubeul teu tepung padahal hayang panggih jeung nu lenjang bentang Taman Sari. Tapi edas eulis teh ku pengkuhna. Loba barudak ngora anu hayang mawa lalajo atau ulin abring-abringan. Eulis mah hese diongget-onggetna lingas alah batan manuk anis. Ari rupa jeung sora pikaresepeun, tapi mun segrek ditewak teh hese teu bisa ditoel-toel acan. Ari peta teu boleh tetelendenan. Bangun nu hayang dirawuh di pangku. Tah eta kitu nu matak loba barudak ngora anu panasaran teh kulingasna. Ari diantep siga nu nangtang hayang ditewak. Ari ditewak, karege ngaringkang geus bermanten. Ngaranna ayeuna mah jadi pondok, cukup ku eulis wae nyerebutna teh. Mimitina mah ku Biruki, lantaran asa panjang teuing. Pokona mah ongko asa leuwih antep dina ngeberehkeun ka deudeuhna. Breng bae nu sajen oge narurutan, puguh loyog jeung buktina eulis teh da memangna geulis. Geulis ka hate-hatena, malah ngaran titina mah les bae jadi leungit. Musna bareng jeung palidna katunggaraan anu karandapan salila utrak-atrok di Jakarta. Samemeh tepung jeung Biruki. Ari Biruki mireunggeuh eulis loba nu ngahelaran teh nya atoh bae nu aya. Puguh teu saeutik ngadatangkeunna kauntungan. Rejeki teh ayeuna mah asa babari pisan daratangna. Geus puguh warungna ngabeukahan. Imahna oge ayeuna mah geus ganti jirim. Mun basa samemehna kacicingan ku eulis mah nya bututnya reyod keur leutik teh. Ari ayeuna sanajan lain tembok oge tapi weweg pageuh, matak sugema nu nyicingan. Lain saurang dua urang nu togmol terus terang ka Biruki, nu maksudna rek miharep ka eulis titi. Tapi Biruki ka itu kaya oge teu bisa mere kaputusan lantaran dina perkara jodona mah sapinuhna dipasrahkeun kumaha karepna eulis pribadi. Manehna cukup mere katerangan ngan seukur darma kacicingan. Lamun teh amah eulis teh nyaluyuan aya nu kapilih nu cop jeung hatena. Nu boga hak pikeun nguruskeunana mah nya nu jadi ramana nu aya di soreang Bandung. Manehna mah taya hak pikeun milu ilu biung.
Ngan sakali kalian osok biruki oge nanyakeun sanajan bari banyo sugan eulis geus aya pilihanana. Tapi eulis mere jawabanana teh ngan saukur ku imut, rajin nembalan tapi matak pikiraneun. Majarkeun teh, Jodoh eulis mah sanes di Jakarta, Bi. Namung di Bandung. teu kurang teu leuwih ngabuntut bangkong teh sanyana. Geus karuhan kitu mah biruki teh tara pangangguran tunjuk tanya deui, tapi lain terus ngantep si gandung ngamangsa bodokeun. Dari pepatah mah tara petot-petot, ari saase teh sok ngagelendut ngawewelingan. Kukitu teh mah kanyaahna teu kapalang, lain dumeh eulis nguntungkeun ka dirina, ngan ras inget kanu jadi ramana sasat urut dununganana. Atuh ka eulis memang kanyaahna geus nyangkaruk ti baheula keneh, ti keur leutik dikilitik diasuh. Anu mata kumireungeunna eulis ayeuna geus pulih teh teu kira-kira biruki sugemaeunana. Sanajan kanyaahna geus saperti ka anak pribadi, mun enggeus teh mah manehna boga anak, tapi anggapanna mah tetep tirobah. Dina ngamumulena sarta ngadama-damana teh saperti ka anak dunungan bae. Mun sakalian eulis megawe hiji pagawean nu dianggapna ku biruki kurang merenah, upamana bae rada beureut atawa gawe kasar, ku biruki sok dihulag, malah nungguan warung oge. Sanyana mah biruki teh teu nyaluyuan, lantaran eulis sok jadi bahan kogonjakan nu barang beuli. Tapi eulis keukeuh maksa, basana diimah keung ongkoh tambah kesel, itung-itung neangan pangalaman. Cenah sok aya nu ngaheureuyan, keun beda moal matak bohak ieu. Sagala laku petana lalaki prunyus teh teu ieu matak jadi pikiran, dianggap sepi, sarek wiwilanganana sanajan digoda ku 1000 Arjuna oge, manehna mah moal galideur. Lelembutanana tetep panteng kanu saurang, Kang Ajat nu salilana kapicangcam jadi panyileukan berang peuting. Atuh kanu jadi rambana ka juragan sastra. Sanajan teu sirikna saban ngarenghap saban usik malike teu weleh inget kagambar dina lelembutanana meureun ayeuna teh keur cuang cieung kadua bujang. Keur mah kakara ditilar ku geureha, ayeuna hayoh ditinggalkeun pisan ku manehanana, sasat nu borok dirorojok nu titeuleum disimbeuhan. Aya pikiran hayang balik, rasa sono kakolot geus teu bisa dipapalerkeun. Tapi ari ras deui inget apan pang nakabur oge nyingkahan Den Juhana, sanggeuk dikawinkeun upama ayeuna seug balik deui teh, kana tangtu bakal dipaksa deui. Bongan mama atuh, maksa-maksa teu suka. Aku dikantunkeun ku eulis. Kerentasna eulis teu kedah, surudut cipanonna maseuhan pipi. Ngarasana langsa oge pajeuh jeung kolot teh. Sakudu nama ayeuna teh ngawula anu jadi rama. Ari ieu bet kalah kaninggalkeun siga pisan nu taya babaktina pisan kanu jadi kolot teh. Hei, nangis Neng. Inget ame sape Neng? Kan abang di sini. Cek budak nu keur ngopi. Harita teh eulis keur aya di warungna ngabaturan biruki. Hiji budak ngora sajana nu harita keur pada ngopi di dinya, ngareret kanu mentas nyarita bieu. Beungeutna mani kerung-kerung bae, matana dipelototkeun ngarasa teu panujuk ku popokanana. Selengkeung manehna nembrong. Buset, orang lagi nangis digodain. Ih, dasar bajingan. Pokna bari ngarindat, geus kitu ret ka eulis. Nyeh seuri tembong huntuna tonggar gadingan. Ti ditu damah meureun hayang nyaho reaksi na dumeh manehna teh sasat ngabela eulis titi. Sompret, usil urusan orang. Lu kagak tahu ya siapa gua? Budak orang teh heula bijil nafsuna. Ngarasa teu ngeunah dumeh aya nu wani-wani nyempad ka manehanana. Emangnya lu siapa? Jagoan lo. Dasar kutu busuk, bicara kagak pake aturan. Neng lagi nangis lu omelin. Emangnya gacoan lu, buset. Budak ngoran nu panderi teu eleh gospang panganama hayang kapake ku eulis. Puguh barudak ngora sakudu sok karopi ka dinya teh, satemeuna mah kabeh oge pada ngeheroan eulis titi, pada parasang aksi hayang ditaksir. Ditembak kitu puguh we budak ngoran nu ti heula teh nu taya lian simat pelen anak bang kampeng jagoan beos lain deui nafsuna. Jerung kunung nangtung tuluy ngalinjing nang tanggalungan. Nu jadi lawanna puguh lain jalma atah-atah. Mal aya nu bireuk ka si Rakim anakna Bang Leman jagoan Tanjung. Barang mireungeus simat pelen ngajak padungdung teh, rikat manehna oge luncat tina pangdiukanana. Sanggeus adu hareupan teu antaparah deui derba ieu dua anak jagoan teh patelak silih taker tanaga, masing-masing ngagunakeun pangabisana.
Atuh teu wudu kaayaan di dinya teh jadi ngadadak ribut. Geus puguh kunu bukbak silih gebug, nuker ngaropi oge pipiluan ribut, kabeh pada tarurun tina bangku pangdiukanana, lain misah. Ieu mah kalah ngalalajoan malah teu kurang-kurang nu ngabobotohan, kawas nuker lalajo ngadu hayam wae badis. Ngan aya saurang nu teu pipilueun teh. Manehna mah jongjon bae ngahenggoy ngopi, tapi awakna mah malik milu lalajo, ngan teu ribut cara batur. Tapi ari panonna madep ka hareup bangun saregep. Malah mun leukeun aya nu nitenan mah panenjonna teh henteu khusus kanu garelut, tapi rutret ka ditu ka dieu. Komo kanu ting sarebet nyamperkeun rek ngadon lalajo. Bangun imut naker semu nu ditelek-telek. Red deui si lalaki teh kanu keur garelut kabeneran harita teh simat pelen keur nyolontot lantaran panonjokna poos. Waktu si Rakim rek kaheat nimbug punduk, simat pelen rikat malik beri nakis teh beureup ngahiuk rek meupeuh beuteung. Tapi si Rakim teu cileureun bari narik deui leungeunna ngagentak luncat ka tukang nyelametkeun beuteungna. Sedengkeun deungeunna nu kakara ditarik ngahiuk ka handap dipake ngababuk leungeun simat pelen. Nganu jadi musuhna bener-bener nyaho diringeus. Sakilat leungeun si Rakim dikiwarkeun, celeng luncat nyusul tepus nu ngejat bari notongkeun peureupna kana dada. Anu sakali ieu mah ku si Rakim teu bisa katakis, ari jedak, ari dayag-dag manehna rek dicengkang. Tacan ge bisa ngabangun di kuda-kudana, dampal suku simat pelen geus nyuruntul manten ngajejek kana beuteungna. Anu akhirna daek teu daek anak jago Tanjung teh ngageblag nang karak bengkang. Geus sakur nu lalajo teh keprok, anu surak campuh sarta ting saduit teu beda ti nu keur lalajo film dor-doran. Puguh kabeh ge lolobana memeha ka simat pelen. Pubuhan bapana urang dinya anu kaitung jagoanana, simat pelen jadi beki ogoan, boga rasa loba bobotoh sarta asa dipuji. Nah, rasain lu Rakim, mane ade jagoan Tanjung yang tahan pukulan gue. Nih gue anaknya Bang Kampeng jagoan Cibaruse. Cek simat pelen beri gapruk ngarontok ka si Rakim. Barang jeung ngagebruna si Rakim anu seterusna dirontok simat pelen, si Rakim berikat ngagorentel ka gigir atau simat pelen ngarontok kosong. Sedang leungeunna si Rakim sakilat meupeuh pundukna atunya lumayan. Jabati irungna nyium ubin sarta ngewor bijil kecap bari tarangna ngajendul sagede endog hayam. Simat pelen ngahulang lendeng matana kunang-kunangan lieureun. Ayeuna si Rakim malik ngarontok grewok simat pelen dipiting sarta didagor-dagorkeun kana ubin. Anu antukna simat pelen kokowowongan teu beda ti anjing salaton. Nih, rasain, gue orang Tanjung anak murid kampung baru. Si Rakim ayeuna mah unggul, tapi jelema-jelema kabeh jempet aya nu nyoara. Bareng jeung diapna jelema-jelema nu beuki ngaburusut nyalampeurkeun kurunjung teh duaan anggota polisi daretang ka dinya. Krewek simat pelen jeung si Rakim ditarewakan, dibawa heula ka hareupeun warung Nabi Ruki, pikeun ngayakeun peperiksaan saheulaanan ka sakur nu aya di dinya, nu aya patula patalina jeung gelutna eta dua jelema. Pangaruh pasang aksi merebutkeun dalung tanpa eusi. Si lalaki nu tadi jongjon ngopi teh ngagerendeng satengah nyarita ka dirina pribadi. Ngarindat sakilat ka eulis jung manehna nangtung bari nanyakeun sabaraha piduiteunana sakur nu geus diopi ku manehna. Sanggeus babayar teu loba carita, leos bae manehna indi ti dinya teu ieu barang open kanu sejen. Ka polisi oge nu duaan ukur ngareret terus bae seselendep campur jeung jelema nu loba. Anggota polisi deui teu barang pirosea kalah langsung nyamperkeun Biruki jeung eulis tunyu tanya sakadarna bubuhan kajadianana teh di hareupeun warungna pisan. Teu kanyahoan kumaha papariksaanana di dinya dan nu teu lama si Rakim jeung simat pelen teh diakurkeun sina sasalaman. Atuh jalma-jalma nu tadi ngaderegdeg ku polisi dititah bubar teu meunang ruang riung di dinya. Beukeun mah ngaganggu kanu lalar liwat, turug-turug ngahalangan jalma-jalma nu rek barang beuli atawa nu rek tarumpak kereta api. Sagpare dui kadi heula dongeng Sunda anu judulna Eulis Titi bagian ke-17 karya S. Sukandar. Insyaallah urang beris tepang deui dina bagian anu salajengna. Hatur nuhun kana perhatosanana. Tata dan Nabi Hajab pamit. Permios.